Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat para pencinta kitab kuning, alhamdulillah insyaallah nada kapitulungna Allah subhanahu wa ta'ala simkuring bade nerjemahkeun kitab ta'limut ta'lim. Mudah-mudahan manfaat kanggo sadayana utamina kanggo simkuring. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini. Alhamdulillahilladzi faddala ala bani Adam. Sadayana puji eta tetep kagungan Allah alladzi faddala ala bani Adam anu parantos ngunggulkeun maparin kaunggulan ka katurunanana para putrana Nabi Adam. Naon kaunggulan teh bi ilmi kumargi dipaparin ilmu eta katurunan Nabi Adam tegas nama manusia wal amali sareng amal ala jami'il alami unggulna teh kanggo sadaya alam. Wassalatu wassalamu sareng mugi shalawat sareng salam ala Muhammadin dipaparinkeun kapanutan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidil Arabi anu janten gustina orang Arab wal ajami sareng nu janten gustina orang azam jalmi salian ti Arab wa ala alihi wa ashabihi sareng mugi shalawat sareng salam teh didugikeun ka keluargana Kangjeng Nabi jeung sadayana sahabat Kangjeng Nabi ya Nabi il ulumi anu janten di keluarga Kangjeng Nabi sareng sahabat Kangjeng Nabi teh nu janten sumber dina pirang-pirang ilmu wal hikami sareng pirang-pirang hukum hikam. Wa ba'du saparantos ngaos bismillah alhamdulillah shalawat sareng salam. Falama ra'aitu sareng musannif maka samang-samangsa ningali kaula kasiron tina kaseueuran jalmi min tulabil ilmi di pirang-pirang jalmi anu milari ilmu di zamanina di zaman urang sadayana zaman ayeuna yajiduna anu sumanget anu sungguh-sungguh ieu tulab ieu murid santri ilal ilmi kanu ilmu wala yasiluna tapi teu meunang itu tulab santri teh kana ilmu. Jadi sumanget milari ilmu tapi karena aya perkara-perkara anu ngajadikeun teu barokahna eta ilmu ieu nu jadi pusat perhatian ke musannif supaya para santri para pecinta ilmu teh kenging barokah tina ilmu. Wa min manafihi tina teu meunangna ieu tulab kana manfaatna mirari ilmu atau kenging ilmu wasamratihi sareng buahna ilmu. Jadi loba santri nu semangat milari ilmu tapi teu meunang manfaat sareng buahna ilmu. Wahia sareng aya dimaksud ku samroh anu dimaksud ku buahna ilmu teh nyata lamalu tiasa ngamalkeun ieu santri bihi wa eta ilmu wan nasru sareng kana nyebarkeunna eta ilmu. Yahrumuna dihalangan ieu santri lima annahum karena sanyana ieu santri teh tulab teh eta ahtou tos nyieun kasalahan taraiqahu tina jalanna atau carana milari ilmu wa taraku sareng tos naringgalkeun ieu santri syaraitahu kana pirang-pirang syarat naneangan ilmu. Jadi santri anu teu barokah nu teu tepi kana buahna ilmu kumargi kahalangan ku naon kahalangan ku salah maranehanna mirari ilmu karena milari jalan
jeung salahna kusabab marana naringgalkeun kana syarat-syarat neangan ilmu. Janten namun ilmu yang buahan teh kedah uninga ulah sampai salah jalan sareng ulah ninggalkeun syarat-syarat supaya eta santri kenging ilmu. Wa kuluman sareng setiap jalma toa anu nyalahan ieu man toriko kana jalan neangan ilmu dola maka bakal sesat mun salah jalan. Jadi sanes kenging buah ilmu atau manfaat ilmu bakal jadi sesat. Walayanalu sareng moal meunang si jalma al maksuda kanu dimaksud kanu dicita-citakeun tina cita-citana. Qala bawa saeutik eta maksud bawa cita-cita teleutik au jalatan nepi seueur. Faratu maka mikarep kaula sareng musannif wa ahbabtu sareng migawe resep kaula an ubayyina kana rek martelakeun rek ngajelaskeun kumaha carana supaya ilmu jadi buah lahum ka para santri thariqat ta'alumi kana kumaha carana eta santri meunang ilmu. Alama kana netepan perkara wa itu nuntos ninggal kaula fil kutubi tina pirang-pirang kitab hasil penelaahan an ki musannif kieu carana panten aya cara-cara tertentu supaya orang kenging ilmu manfaat. Masam itu sareng hasil pendengaran panguping neke musannif min asatizi di guru-guruna di guru-guru kaula sareng ki musannif ulil ilmi anu eta guruna teh nu seueur ilmuna pisan wal hikami turun seueur hikmah pinter kan hukum. Rojaan tingkahna ngarep-ngarep kaula doa kana doa ti guruna li keur kaula minar ragibina tina pirang-pirang jalmi anu resep pihi tina neangan ilmu al mukhlisina anu ikhlas kabehanana bil fauzi kalawan pinuh kabagjaan wal khalasi sareng pinuh kaikhlasan fi yaumiddini dina poe kiamat. Badama sabadana kitu sabadana perkara istakhartu tos istikharah kaula Allah ka Gusti Allah taala nu maluhur bihi dina ngarangna ieu kitab. Masama itu jeung ngaranan kaula kana ieu kitab teh dinamian ieu kitab teh Ta'limul Muta'allimi kitab taklim muta'allim hartosna ngajarkeun ka jalma anu keur diajar neangan ilmu. Thariqat ta'alumi kana jalan-jalan ngirari ilmu. Waja'al tu sareng ngajadikeun ngabagi kaula kana ieu kitab fusulan kana sababari hiji pasal. Paslun hiji pasal pimahiyatil ilmi martelakeun tena eta tetep martelakeun tina hakikat ilmu wal fikih sareng fikih wa fadlihi sareng kautamaan fikih. Paslun tina pasal kaduana eta pin niati tina martelakeun niat bacara niat dengan ilmu fi hali ta'alumi dina tingkahna minari ilmu. Paslun pasal anu lainna fil ikhtiyaril ilmi tina martelakeun milih-milihna ilmu wal asatizi sareng milih-milihna guru wasyariki sareng milih-milihna babaturan wasyabati sareng tekun tetep itu istiqomah. Paslun pasal nu sajan fi ta'dimil ilmi tina martelakeun ngagungkeunna ilmu wa ahlihi sareng ahlina ilmu ngagungkeun guru. Paslun hiji pasal nu sajan fil jiddi tina martelakeun kasungguhanna milarian ilmu wal muwadhabati sareng istiqomah wal himmati sareng boga
cita-cita anu luhur. Paslan pasal bi bidayati sabaqi dina martelakeun ngamimitiana ngaji wa qadri sareng ukuran ngawitan ngaji sareng ukuran ngawitan ngaji wa tartibi sareng tartibna ngawitan ngaji. Jadi aya tahap-tahapna. Paslon pasal nu sajen fi tawakkuli martelakeun tawakal. Paslon pasal nu lainna fi waqti tahsili martelakeun waktu anu matak ngahasilkeun ilmu. Paslon pasal nu sajen fi syafaqati dina martelakeun syafaqah saling nikahnya wa nasihati sareng saling menasihati. Paslon pasal fil istifadati anu martelakeun ngalah faedah. Paslon fil wara'i pasal nu sajen martelakeun tentang waro apik nalika milari ilmu. Fi halit ta'alumi dina tingkah milari ilmu. Paslon pasal lain fi madina perkara yurisul hibdo nu matak ngawaris kana kuatna hafalan. Wa fi ma sareng tina perkara yuritun nisyani anu matak ngawaris kana pohoan. Paslon pasal nu sajen martelakeun fi madina martelakeun perkara yajlibu rizqo anu bakal narik rezeki. Wa fi ma sareng tina perkara yamna'u nu matak nyegah na kana rezeki. Wa ma yazidu fil umri sareng perkara anu matak nambahan umur. Wa ma yanqusu sareng perkara anu matak ngurangan umur. Wa ma taufiqi sareng tepati-pati ari nyuhunkeun pitulung kaula illa angin billahi kana pitulungna Allah alaihi. Ya tetep mungka Allah hungkul urang sadayana ada pitulung. Tawakal kaula ka Gusti Allah wa ilaihi sareng hungkul ka Gusti Allah unibu kaula balik kaula tobat. Fasun fi mahiyatil ilmi wallahu a'lam bimuradih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.